cak dibantuan ku patlot. Alah, ampun, ya Dedi. Alah, ampun. Ya, mulai eta sini ini kasalaki isuk-isukna ngalah akar jambe, akar uri, digodong. Tah inuman ku sia kanya ari aya keneh ka hayang mah. Saminggu tah sia aki minuman eta dijabah. Dijabah geus saminggu teh pudog-dog teh. Oluh nepi ka ngapeuling atuh. Jadi aya nama sia jeung aing. Wah, der we namanya gatrik. Ari basa eta masih ini nu ngajerit, ayeuna mah si aki nu ngocea. Aya sia. Hese di lemak ke irek sia teh. Lain hese goblok geuning eta samping milu ka jero. Aduh, ampun. Tah nu mata kudu apik teh kitu nya euy. Sampingna teh geus saminggu teh leungit. Si goreng digugusur beuri. Nah gitu dongeng urang Sunda mah cara woka. Ai teh woka teh cara teu jadi masak. Jika dahar teh jeung deungeuna. Tak kitu dongana we dewek teh hayang geura balitungan deuleu ras kanu mararaot. Para pejuang juragan Gatot Kaca, juragan Abimanyu, para satria anu geus korban katembong ngajajar dina bayangan aing anu cing sararenge kudu kasaha aing ayeuna minta tulung geus mararaot deuleu mudah-mudahan we engke ka hareupna cing bener-bener bisa ngeusian kemerdekaan ku cara karya-karya anu terpuji, karya anu nyata. Cing leuwih maju model di Kacamatan Cikarang, dina pendidikanana, dina kesehatanana, dina kebersihanana, sagala ngaronjat prestasi-prestasi Bapak Camat teh geuningan parantos katinggal. Nya mudah-mudahan cing jadi ibadah. Nya, ya. Tak kitu ti akangnya. Pilih yang kolong kana waktos kasadayana mudah-mudahan tepang deui ka payung jeung akang saparakanca. Nya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malah
selimut nikmati kalimku alimku bakawati susukna hari jadi pangkuing ngajak ngajak berjuang di telung hati anu isdu ya iri pribadi ayah Oscar Sung bareng teh teu sampurna diri kana wahing sim teu bisa kumaha Bapak Haji Amin Mulyadi musik mali kersa Gusti nyawa lampah luka kegeningan Bapak Saman Ali sampai super eretan mandiri berarti hatiku penting si horeng loba salahna tadina beroges yakin berasaan bamohan Pak Haji Harman bakal kamu mangkih perhatian sawangan ada di kita takkan kurang lawi yang widi mang ayah ngalihan Gusti dipasihan kebandingan barang banding najeng peti senang batin makasari senang banding najeng susah hirup banding Toya meja saking kalengwang tindalan ya Irene Sekar Pinuji Sekar Pinuji nyebar kastore mangulus lampak di pihak Pandawa dina mangsa enjing-enjing kaluar ti masing-masing kemah anu ngaraksa jeung ngariksa pakarang pedang tamsir ganda binican rasa panah limbu anu ngurus kudang gajah jeung sajabana dikenyiapkeun pasukan ngajug-jug ka lapangan Tegal Kursetra ngayonan Yuda berata Yuda Pandawa Kurawa wan kitu deui ti pihak Kurawa Dursasana
jadi senopati ingala gapikeun ngayunan Yuda dina gelar perang bulan sabit sanajan divisi ngalukur sakedik deui ku kituna ai kawani gemeleng boga rasa rek menang dina mangsa Bratayuda. Atuh ieu Dursasana kenging bantosan ti nagara Setra Gandamaya pasukan Denawa pimpinan Dewi Gedeng Permoni anu nyumbangkeun pasukan ka nagara Astina ka Kurawa marbayaksa pada lumampah ka Tegak Kurusetra dipimpin ku Dursasana sapamedale pun tingkat gendengane pun bendrong lari sajumlah pula dia balik ayo sikap penang-penang sih negara berita besar pernah dipunggi sombong sambil Dursasana anu ngabogaan aji belut putih menang ngulik ti leutik ngotek tak ti budak dek digunakeun dina mangsa kiwari bisa newak aing dina harti disemak wae sanajan pasukan geus carang dulur lapur baraya beak pamili leungit persakaking masing pati tumakaning perlaya tapi moal ngurangan kana kasumangetan aing kurang aja ayo sajumlah pasukan kebal nggih lumayan aing dikirimkeun di negara Setra Gandamaya nyaeta pikeun mantuan ka pihak Kurawa lumayan anak pamajikan bisa ditinggalan bari jeung rek ngorbankeun jiwa raga aing teu kitu kumaha
untung aing ditulungan oge sabab anu cika budak teh hayang motor muka dua hayang laptop muka tilu hayang boga modal cenah rek ngabengkel anu kaopat mah anu awewe cita-citana luhur hayang jadi hostess sakola naon aya hostess aing can ngarti nepi ka kiwari oge aing geus ningalkeun nu di imah harta mah aing paduli teuing bae oge dek mantuan Kurawa deuleu pasukan ti negara Setra gana mayit sikap pedang tangsid gana beudi rasa panah limpung ayo ulah sungkan bibilasan euy lain kena gininya sanajan tukang kenang tukang baso tadina tersangka dari cuaca pindah merentinat ngijih tadina jadi halodo tukang kenang gering katuruk-turuk tadi geningan sound system ngejepuk untung anu kagungan panggung kagungan iya mixer rupa-rupanya umat tempat yang beda-beda tersangka tukang kenang kahalodoan mata kejet eta teh tukang kenang tadinya nyeri teh kubu potonganana cing tabah we maja kene da gede milik potongan maneh teh meunang ke buru ai teh jeung seni hirup teh meuneh teh nyeni asa dahar teu make uyah nu matak dina sa rekak saparikola tepek kudu nincak kana patokan heuh tak kitu hirup di dunya mah kumaha we sakasana tak kitu hirup di dunya naon deui atuh lintang ti kudu nyenangkeun diri sorangan heuh bisi pang-pang nama bisi pae aing aing geus kasorang mah aing ngiga teu naon aya bosenna geuning jelema nya doakeun sia si burut kunaja ayo pasukan sanajan bejana pilawanan urang teh anu ngaran si Memo ai Memo teh cenah Pandawa nu kadua jangkung gede ai dirampok mawa moal kuat ku aing nya ge badag heuh
hirup teh masih waspada sangkan temangkin lahir sehat makin larang si kamu ya rakanan baring lain gendong kemana-mana nah tidak kopi anak-anakan dengan mimilu naon lain membawa budak itu kada cari duit tuh make segala lain membawa nah hari aing kudu membawa ucing ikan kainungna atuh hah ikan kainungna panindung na maot maot indungna teh nah bawa kunaon pan ngaramet dina cai dina sawah anu pinuh ku cai cek aing teh montong ai gede kena cai matong diramet da teu ngagugu aing ngaramet teu make celana jero atuh lentah teh aya meureun 17 mah dina bobogaanana lumpuh we nyocok baru kana liang cai meureun dilaanan teh ku aing eta lentah tina sagede-gede rokok meureun tadina jadi sagede-gede inung suku meureun beakeun getih pamajikan aing teh leuleus sepak dari gotong teh ceplok ke ku aing di dudutan eta lentah meunang 17 aing nu kada 18 mah pageuh keneh di dudutnya ku aing da pegang keneh wah diguntingnya ku aing ai jerit teh pamajikan ngambek lain lentah eta mah anjing nah ai sia teh wau wa ilaha illallah dulu padahal aing teh minang nempo jadi aduh ampun eta ku sarimah jeung lentah sarua tutung maot we asa dosa aing kumatak aingnya angka anak teh kitu abah naon ari emak teh ka mana abah maot ai maot teh naon maot teh dicana ku Allah ku jadi Allah bogoheun ka emak siapa urang ka Allah atuh ieu dek nanaon sia teh urang ka emak udah Allah teh supir elep Allah teh nu nyiptakeun urang tukang ojek sia teh dan kayaknya bakal katuturkeun ku urang apa ujang hayang disunatan bah oke geus boga duit da lain ku duit nyunatan mah ku pesok pana anu nyunatan teh bener kudu diburuhan ku abah teh atuh ku abah keulotna teu bisa diajar geus kolot kitu eueuh ka becus nah anak-anakan ampun aing kayak ngajagoan ti Pak Haji Bang Sulaksana juga nih aya Jonathan Masak haji ujang teh abah geus disunatan teh hayang ngaji abah alus hayangnya huruf hijaiyah hayang tamat huruf hijaiyah teh alif ba ta sa nu kitu ai alif teh naon ai alif teh bisa dibaca a i u lamun hayang jadi a teh dijabar lamun hayang jadi i meureun dijateng
atau di Kaltim Alif Jabar A tuh sok wabah bacana Alif JRI Alif PSU A I U tak itu Abah bisa aja B Jabar Ba B JRB B Facebook Ba kakak babi bu beleguk atau bisa ditangwin Alif tangwin Jabaran Alif tangwin JRin Alif tangwin PSU anturkeun buka bapak teh ani nuhun beleguk alah ampun Gusti naon ya teh mun saya mata alo naon apa naon hayang motor Bang nah emang motor teh murah ya kudu geus umur 17 tahun kudu boga SIM urang teh kudu ridho cicing dina aturan hirup di negara bawa agama hayang motor Abah gablek duit di mana aing ngiridit Bang teu gablek uang muka buru-buru Abah siapa hayang motor Abah naon teh sia murucut kana tolong kita tadi aing hayang motor teh budak teh hayang modal bodohnya nah tuh saya nyebut ngiridit teh iya boteng gue ngiridit coba karena tolong aing merecet nyalingit lain ngiridit sia teh apa naon urang tatarucingan coba tarucing naon ngisangan sia ge acan yang ngajak tatarucingan yang tercing naon tahu naon anu bau tahu naon anu bau ya tahu campur jeung tai lain tahu anu geus 3 tahun lain tahu naon atuh nu bau tahun tuh maneh goblok sia heboh satu ka urang ka dieu ka tukang campur jeung waduk ongkos coba teh ka mana Bah teuing nu penting mah barang hakan aja adeuh saprap telepon Bima parantos nyiapkeun tanaga sareng emutan demi ngawangun negara Pak Herman Dursasana nyeri perih aing di baheula omo dina mangsa main dadu waktu aing jadi budak kuliah sia ceuk Drupardi nepi ka ditaranjangan di hadapan umum tumeh geus jadi anak kuliah sumpah di dinya aing can sudi rasaning ati lamun can bisa nguyup getih sia kurang ajar sang kuning anu jadi bibit rujit inung rurusuk can sudira saling hati lamun aing can ngebebekeun sareham sia aku tak puntang tak
tak penting dening gada, tak penting dening gelang santra kirana, tak gorok tenggorokanmu dening pancana kaora dede mobro pindah sah Raja Padmanegara sebab kapiatur aku terima Setiagi ya harum banget pisan ini kita sedikit juga tarik ke nih mudah-mudahan agan sing salamet agan sing aya kaunggulan ulah abdi jagan ieu nuhun ane ulah tengah teuing sia bisa aya panah anu nyasar ridho abdi mah nya bejaan gawir gitu
Tanjung Pekamulian suka dibeli ku Pati Bebatu Pak Haji Soleh Tegak Mulian Pak Haji Herman Batang Bageng suka dibeli Bupati Putra Pandu kang lumampas ya kang mandek setengah keluarga setengah keluarga alhamdulillah kan menisya rumanget ketinggal ku abdi aing aya geura ngalaksanakeun sumpah bahwa Bogor maneh kangge naon sih sia Cek Drupadi tepan sumpah nepi ka ayeuna can digelung jadi pati-pati digelung oge sangeusna diangir ku getihna si Dursasana ketika kitunya eta janji sumpah jeung nyana tuh kanya nyerina Kurawa luar biasa aing oge pan sumpah can saudara saring ati lamun can nguyup getih si Dursasana sami oge sumpah can saudara saring ati lamun can nguyup Coca-Cola teu kudu sumpah atuh kari jajan nu kitu mah nya lain ngadengkeun si Cepot ngan kitu we ngomong lagi aya sisan kuning bejaan aing lamun sisa dewa geus bisa ngerekeun sisa kuning ulah wae dipaehan kitu aing aya ngabebekeun sarehamna abdi oge teh kapungkur sumpah teh aya gara-gaduh bebek iya bebek motor bebek meri naonnya coy siapkan tenaga jeung pikiran pat menegara setiaki cuma siap prakarya aya gerak pangi jeung di Dursasana pasti lila ancogna sareng kahalangan ku pasukan wayahna babar berarti hareup bere jalan aing pikeun rumaha ngajog-jog si Dursasana siap mangga pangsa lain saeutik raja-raja anu ngabantuan ka pihak Kurawa loba keneh nu ngahalangan seueur pisan kan pasukan-pasukanana bangsa siluman silumin kan ulah sieun mah ulah sieun amoan kalau dibati kapungkur teh sieun ku jurik teh sieun ku nanaon hiji ka sieun abdi basieun anu nagih nah eta hutang na ka ngawarung sih nya kawarkop utamana tilu lamar teh catetan hutang unggul nya kita mina mah eta urut bala-bala kabeuki teh bala-bala jeung itu paribasa ke balik nabeuh iya Rai Setiaki
lebur papan kali tulis daya hoyong gerak dungi karena waktuna ansur na kulawa aman geus beak sama aman juga nah luar baru kararoksi iya tibra juga na sarene raja tentrem atuh iya sakit tuh aku terlalu mama obat dari robot kali ya Satyaki daguan kurang aja Satyaki ya orang kapil gawe aing pasukan raja milah pasukan anu ngabantukeun ka pihak kulawa sabab naon negara aing mereseuh harta kekayaan terus dikiriman ku Raka Prabu Sudana kayak gitu maneh ti kamari katenyo gagala sangat malah lebih kaya masih kena hirup iya ayeuna mangsana bakal dicabut umur di ala nyawa dipetik-petik ku kaula di negara Pansal seberang aing tong loba omong aya nyawa anjing lebih kerang ngeteng gitu si Hungna kumaha tinggalin ya makhluk araraneh gitu gue sih lain aneh mah untuk kos anak tugu bener mun ala si Hungna keur pipa keur naon pipa ngenyot susu dulu monyong dulu itu jahe manusia kayak gitu nah Gusti iya tanu gagal jangan kue kamar teh si Satyaki luncatan ka itu ka dieu di udak-udak ku abdi teh hese bisa dijelema ayeuna kue di beneran buktikeun ansur lebur papan ka tulis daya halangan lain Apa mejan. Assalamualaikum kaum kafir. Kain nyebut kafir agama naon sih itu? Ya Islam atuh. Ya. Manya Islam make ikat. Baju ieu belgu. Islam mata dina hate. Lain dina baju. Baju mah kumaha we deuleu. Rasul oge deuleu kudu make gamis. Nah, si Firaun oge make gamis baheula. Da eta mah budaya. Lamun sia bener agama Islam sok tarucing aing pangikeun. Naon maksudna sia teh hubunganna tarucing jeung agama Islam? Lamun sia Islam heueuh bisa ngajawab tarucing aing. Cerdas hartina. Naon tarucingna? Kumaha sarana ngasupkeun gajah kana kulkas? Ya moal abus teu gede, lain abus henteu na ieu mah carana. Cara ngabuskeun gajah kana kulkas kumaha? Moal abus, lain nanyakeun abus henteu na belengug. Carana
ya berarti siapa Katolik lain Islam. Nah tidak agama karena tarusingan nanti nyambung saja. Isi lain kumaha cara ngabuskeun gajah kana kulkas teh. Bukakeun kulkasna, pantona teh, keluarkeun eusina, bus gajah abuskeun, tutupkeun deui we. Sakitu maksud aing teh goblok. Nah sia teh bener mikir. Udah mau abus, lain aja kerja abusna goblok ieu mah carana. Beda-beda teuing bodoh teh. Sok digawek jika naon lamun sia bener agama Islam terus cing aing pangikeun naon bedana orok awewe jeung orok lalaki. Ai orok lalaki mah daging leuwih, awewe mah daging kentom. Salah belegu. Naon bedana orok awewe jeung lalaki? Ai orok awewe mah disusuanana nganukur sama 3 tahun. Ai orok lalaki mah nepi ka aki-aki nyusu terus. Kelana. Tapi heueuh bener euy. Rasa ku aing. Aing mah kene nyirita naik teh gantel heula teh teh suka. Ya. Oh bener. Itu tukang tuh panjang irung tuh bisa tata rucingan saja teh. Tikuring. Kumaha carana ngabuskeun kuda kana kulkas? Anjing niron. Nyontek anjing sia. Mikir goblok. Kayak teh ngabaca karya batu di sia beleguk. Mula nyontek sia. Mikir kayaknya. Yo, naon teh ngaranna teh nyontek? Hah? Plagias tah eta. Plagiat. Tah eta sia teh mikir. Maka jeung kumaha gajah kumaha naon teh? Kuda, carana ngabuskeun kuda kana kulkas. Iya. Sarua jeung aing bukakeun kulkasna. Terus sok kuda abuskeun, moal abus. Nah, akan gajahna di jero kene. Anjing aing poho aja. Ampun poho aing aduh. Lain eta kahalangan ku susu teh anjing teh. Gara-gara susu. Aduh, kamu benyokeun ku susu aing jadi poho. Aduh, siap. Oh bener euy. Nah, keji deui. Naon bedana? Naon? Motor jeung si lain. Motor jeung aing. Heeh, aing mah jelema, motor mah kendaraan lain. Naon? Aya motor mah Kawasaki, ari aing kawas monyet. Anjing jangan. Sok dewek naon nya mau mana Cikarang apa ieu urang balapkeun gajah jeung kuda ka Jakarta heula mana nya heula kuda di mana-mana dina kuda mah tukang lompat heula gajah heula kuda goblok heula gajah nah pan kuda mana kulkas kene tadi anjing aing bohong deui wae aduh aduh nanya gara-gara susu aing jadi pohon Setiaki gerak aku ku sampean naon poe ieu bakal putus riwayat aja tong dina poe menit ieu detik ieu teh aya halangan aing maju ku aja dor ulah neangan sasaha lawan teh siap ku aja gara-gara susu aing jadi amuk aja dinu lega di dieu jeung aing ayo asa pergerak
gitu kokonna terwara we. Setiagi ya apa wani barang aku wani tening apa kulanang aja bola tegak dia ya suram rata jaya merata nyakal sapuk bilang tato ada tulang pertiga aja bola tegak ya pada aja kakek bacot
nggak usah curi. Ini juga ada kuaing siap. Gara samat inung bapak. Tungkul kana juput tangga kasadapan pilihan dunia dua papasangan. Ulon wetan kidu kalian kurang puting. Kalau dong ngiji poek saang salah bener we lalaki. Belilah oskadon. Wajib setiap. Naon? Nah, dua anak yang sekalian diantarkan dengan anak jahanam. Nah, gitu binarakaeun di setiap dua anak ge. Iya. Ajik. Nah, tua-tua ya. Lain di dinya ulah kumawani ka jelema ieu. Nya geutik. Kayak gitu. Saya teh jelema teh sangar. Ieu jelema teh leutik-leutik oge keur nguriling neangan tanding aja serang neangan lawan. Saumur hirupna sanyahoon digetih sorangan. Ya, teu percaya. Pecakan dagor tak kusirahna kulingis. Kuat modal. Sama tidung bapak malek main lain di podaran. Alah, mentang lu baca sih teh. Sok kayaknya waktu berhitungan. Jika ada, naon, eta malaikat geus tak-tak. Siap geus botaneuk. What? Goblok pisan micen padeungeul. What? Siap. Bener. Sok siap. Napa siap bakal kapengkak ayeuna modar teh? Goblok teh euy. Eta digilekeun wungkul jadi lesot. Udah tanaga siap ka dieu. Tuturkeun we koe. Woi. Berat euy. Wah, kamu beutkeun aing mah sia. Woi. Woi ya. Lu goblok. Sebenarnya lu. Ya, ingat aing mah luar biasa ya jelema euy. Woi. Woi. Put piu. Aduh anjing aing kana teh muning. Akan jajak liat. Goblok teh, cukang irung diketrek. Wih, jangan endah atuh. Wih, dia, Aisyah. Wih, dia. Anjing siap. Pokok pada laki siap ni. Gay saja. Kumaing ini. What is that? Bukan dia. What? Pek anjing, pek. Komoditi tak si goblok. Aing watang boron nu babari nu hese di korobet. Weh, dia saja mati. Weh. Cebenang. Tuh, weh, dia saja.
lain anjing. Baik nggak ngejetruk. Dah ya dia. Allahu Akbar. Pusing gitu ya. Ya. Aing Bima jeung aing bangsa. Mangsa kiwari Bima moal umur sapapanjangna kurang ajar Dursasana moal ngejas satu jam biasa kumaha daya Gusti wala dia balatam tamapa balataklir pinang urang aya nu potong turna semplak taklakna kulan Gusti ulah sieun maneh aing anu bakal hadapan si Bima leres para renyon sirahna dibabukan ku gada balat-balat Gusti bibir
sok jadi tugan rumah ulah makasih Bang Sulaksana. Iya, ningali papalatakna walat dia balat tamtama nu digotong nu digusur jeung sajabana di medan laga kalah nambahan kasumangetan Dursasana ningali kajadian daya-daya ulah Gusti sanes teu diprihatoskeun sadayana nanging Pak Balatakna wala dia balat tamtama nu potong beheungna nu semplak tak-takna anu rekas leungeunna luar biasa awas bagong ngamuk si Bima kayanana tak kitu ulah Gusti luar biasa geuning beuki dieu teh kalah beuki sumanget kalah beuki gararanas pihak-pihak Pandawa hai maneh tong make jeung nyarita kitu keur kaula Dursasana moal ngecat satu nyang beas Bima gerak aku kurang ajar kowe bakal hancur Pandawa sanajan maneh kokoar pajarkeun derek nginum geti aing Bima eta mangarukur samet ngagos supaya aing lemah lamun saksi kumat ngecat satu yang beas ayeuna mangsana dipetik-pati jalannya baku kaula aling maneh
ada daya-daya Gustinya ngakeun ampun memang maksana patutungalan jeung aing kurang datang nerat tangan demane pamulinganna datang nerat tangan demane pamulinganna musuh Satru Kabuyutan raja